Pak, tuh mata aing mah teh hayang nanya ka lalaki mah. Heeh Bu, teuing kunaon eta lalaki mah. Unggal ditanya, responna teh heueuh kitu, la yamutu wala yahya, teu paeh teu hirup. Heeh. Disebut jalma ditanya teu nembalan. Ari disebut patung da ngarokok. Bo. Oh, kakuping ku bapak henteu. Bo. Oh, bekah cenah. Heeh, ieu mah sabangsa ning bekah ieu mah. Pak. Ih. Aja nembalan mah kos dileuweung heuy cenah. Ih, haram jadah doang. Hampura bae ieu mah Pak Kiai nya, bisi bahasa aslina kaluar, ucar mama kitu al aslu qawiyun cenah kitu. Ari asli mah leuwih kuat, matak direkep-rekep ge aslina pasti kaluar bae. Hampura, bade dihampura bade. Heeh, jadi hampura kumaha ini? Hampura bae ieu mah hampura. Maklum jelema kurang sare meureun ieu nya kaduana abdi ieu 2 minggu mah can balik-balik. Pan abi ngontrak di Karawang matak ieu hampura ka ibu-ibu, hampura ka bapak-bapak, bisi kurang adab, kurang tata krama, komo cek ibu-ibu mah teu pati rame, hampura Bu, maklum can dicas. Atuh heueuh, 2 minggu aing teu dicas-cas. Tapi alhamdulillah my heart. Atuh naon kitu-kitu haliweuh pamajikan aing. Alhamdulillah my heart, my wife. This is I'm very very lovely. Dialah satu-satunya wanita yang kucintai. Walaupun sakapeung sok musingkeun. Ayeuna alhamdulillah ka dieu nyamperkeun, cek kuring buru ka dieu aing hayang ngecas, ka dieu alhamdulillah. Mantak Pak Kiai, engke mah pan abi ngontrak di Karawang di Bekasi gitu. Mantak minggu payun mah pada dicandak ku abdi Pak Kiai. Mohon bilih abdi hayang ngecas di jalan. Bo, Pak. Hari ini kita semua sengaja berkumpul di Anharul Ulum. Saya yakin semua kita yang hadir di sini bukan karena adanya kiruhai, juga bukan karena adanya besek. Naon juga kasinggung. Atau pasung ngebesek ke sini. Bukan karena adanya besek, bukan karena adanya bukan pula keadaannya bukan pula adanya berkat, tapi karena kita semua mencintai Rasul. Sungguh karena dia ngajar dong bilang sok poho cicing. Sungguh karena dia aku di depan Anda memberanikan diri untuk bersilaturahmi. Kalau bukan karena kita cinta semua kepada Nabi, yakin anda semua tidak akan mau mengorbankan waktu. Betul? Abi yakin ibu angkat kadieu teh di imah ninggalkeun pagawean, ninggalkeun hanca. Manawi Pak Kiai, Pak Lurah, Pak Camat apa aku Bu ya? Oh Pak Camat. Nanon los aing nu penting mah aya. Hampura Pak Sekmatnya. Ieu pan ibu-ibu kada dieu ninggalkeun hanca. Termasuk pangersa ninggalkeun hanca di kantor. Komo ibu-ibu mah moal eureun digawe satungtung panon beunta. Betul? Pernah Pak Sekmat ningali ibu-ibu gegeroh bari peureum. Moal aya. Eureun digawe teh lamun panon peureum. Karaos henteu ku teteh karaos. Atuh heueuh, teteh mah jika dapur loba gerohaneun. Leres. Sup ka WC seseuha kaburuan ngalaya sapuan tengah imah tilepa. Si emak bari video non
Kemudian kita berkumpul hari ini di sini, ya, menunaikan undangan guru kita semua. Mudah-mudahan yang datang Allah ampuni dosanya, yang tidak datang Allah juga ampuni dosanya, karena mereka pun punya alasan. Kemudian pulang dari sini, mudah-mudahan Allah ruhaikan hatinya, ruhaiku iman, ruhaiku ilmu, ruhaiku amal soleh. Bu, Pak, semoga hadirnya kita di sini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, mari kita sama-sama ruhaikan agar gairah dalam hati kita untuk lebih mencintai Rasul, terutama untuk mengikuti sunnah Rasul, lebih bersemangat lagi, lebih hidup lagi, lebih giat lagi, insya Allah. Bu, siap bersolawat? Pak, siap bersolawat Pak? Emang lalaki mah kalem cek, lalaki mah tara cerewet kawas ece, kalem mah nama. Ulah ngomong-ngomong, seuri gitu kaciri, paling tak-tak lu uyag. Emang ece lamun seuri, tuh pukul-pukul, nya, bikang lamun seuri, bikang main, cenanya gitu. Bari teu karasa tubuh-tubuh eta keplak kana tongong batur. Awe mah gitu. Tuh cenah naon tuh semetekan tongong batur. Baik, saya kasih contoh ya. Siap, saya kasih contoh ya. Oke. Mana clue-nya? Bisa? Oke. Let's try, oke? Aing geus sakitu gitu bisa lagi aing geus. Ulah nyanyakeun hartina teh nyaho aing sarua. 1 2 3. Nah, bapak majikan nu nirisan geuning. Arek moal. Bade moal. 1 2 1 2 Siwa banyeri huntu. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahil salatan jaimatan bidawami mulkillahi.
Nabi penyejuk hatiku, betapa hasrat ingin bertemu. Kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Semua santri wal santriyah mana suaranya? Allahumma salli wa sallim wa barik. Mak, udah mak duduk dah. Mak mikiran naon emak? Batur mah nurutan, ieu macam beblek. Mak, kunaon teu apal? Teu apal? Hasem. Hah? Oh, hayang durukan. Oh, nyalakeun durukan. Cik, sajaran sakai deui, mana yang laki-laki dan yang perempuan kita uji kekompakan. Are you ready? Oke. Okay. Pak. Semangat sih, Pak. Tah kitu mending ngebedil aing. Pak Sekmat. Mama abi masuk atoh teh lamun aya aparat milu ngaji. Nu geus di kamari di Karawang. Aya Sekmat madae ke nyawer. Nya, Pak Kiai. Iya Pak Sekmat bager eta naon? Pak. Iya Sekmat bager. Atuh heueuh moal jadi Sekmat lamun henteu bager. Atuh aing malen urang dieu teu matak nanya kitu nya ho. Engke we urang buktikeun ceu, Pak, lamun Sekmat nyawer berarti mun Sekmat teu nyawer teu bogaeun. Teu boga ceuli. Cek Sekmat mah aduh aing ka dieu. Siap ya Pak ya? Allahumma bagus anak-anakku. Mak, tingali si bapak sebelah ujung barisan ketiga ya, tingali eta kumis juga pagar kabupaten maca sholawat eta kumis meniruhai aing manahane pamajikanan nirisan unggal malam Jumat pasti peresen dicium kuno kumisan komisi bapak nu baplang sakali nyium ngajengkang. Mudah-mudahan bapak sing panjang umur amin. Siap bu? Allahumma luar biasa. Betul mah salawatan, saya mah cengangas, cengenges dela. Buah budak kasurupan tah hiji. Teh, kurang seserian baca tadi. Ih, makana ai kalor imah teh babacaan. Buah tutur kan jurig nangka meureun. Ih. Lain batul mah pakai ai batul maca salawat sama.
Buah kurang vitamin sod tak budak. Teh kunaon teh kunaon. Bisa henteu. Ih. Bo. Ibu. Mudah-mudahan yang baca sholawat Allah bahagiakan hidupnya. Di akhir hayatnya Allah berikan ampunan sehingga matinya husnul khatimah. Masya Allah, luar biasa. Inilah kecintaan kita kepada Rasul. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kata saya tak media terus la ilaha illallah. Atuh ho, tugas mainnya iya. Kali-kali tuh media mang mehong tuh karunya tuh. Bawa gerak kali tuh. Fotona gerak ke percetakan, kaduruk percetakan gerak. Bo. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Sebab kaifala nuhibbuhu, bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah? Huwallazi ja'ana bil huda, dia datang kepada kita dengan membawa petunjuk. Huwallazi 'allamanal iman, dialah yang mengajarkan kita iman. Bahkan seharusnya yang lebih bersyukur adalah kaum wanita. Why? Di mana ada why, di situ ada becus. Atau di mana ada why pasti ada because. Kunaon awewe kudu lebih bersyukur karena sebelum Rasul diutus wanita tidak berharga. Tapi setelah Rasul diutus, wanita menjadi sesuatu yang istimewa. Bahkan Rasul angkat derajat mereka menjadi 3 tingkat. Ini terbukti ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus aku hormati, aku muliakan di dunia ini? Siapa wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Siapa lagi? Lalu siapa lagi? Ibu sabaraha? Bapak? Deh jang. Ibu. Bapak? Tah. Eta nu sedeng. Makanya Bu, Rasul mengangkat derajat wanita. Makanya kita harus bersyukur. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Maka bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah? Karena dialah yang menyempurnakan akhlak kita. Rasul diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak agar kita semua memiliki akhlakul kari. Wilujeng sumping ka Syekhunal Mukarram. Ya, selamat datang, ahlan wa sahlan kepada guru kita semua, Haji Agus. Mohon mudah-mudahan sehat, panjang umur, amin. Naon tadi teh Bu? Hah? Akhlakul karimah. Agar kita semua memiliki akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah adalah kondisi jiwa, etika kita, moralitas kita yang sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Ini berbanding lurus dengan sabda Rasul, inni qad taraktu fikum syai'aini lang tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Kata Rasul, telah aku tinggalkan untuk kalian semua 2 perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu 2 perkara? Yakni Al-Quran dan hadis. Maka ini menjadi jawaban untuk masalah dan problematika kita saat ini, Pak, Bu. Anak-anak kita hidup di zaman bukan kita hidup dulu. Tantangan anak-anak kita zaman sekarang, Pak, berbeda dengan tantangan kita dulu. Laras Pak Sekmat. Pak Sekmat? Oh, bisi molor aing mah. Dulu Pak Sekmat, waktu kita kecil, ya kan? Belum ada yang namanya gadget. Laras. Motor gejar. Jarang Pak Sekmat.
maaf iya maaf abdi rada naon rada cawokah ulah waka masalah gadget jeung motor eta we baheula keur urang laleutik geus aya listrik encan acan urang dieu urang kabehan urang kawali rek marandi ka mana mana kawalungan jelema nyayangan cai jelema nyamperkeun cai zaman ayeuna mama rek mandi jelema tinggal klik kuir cai ngocor sorangan leres teh sok zaman baheula mah urang nyamperkeun cai kokotetengan kawahangan kawalungan leres komo aya peuting mules bingung teu bingung teteh ih eta tahun 80-an teteh arek ngising peuting-peuting ka mana bingung leres gitu asa aku bararingung mun tengah peuting mules arek inlit kacai paroek manis ieu hudang salaki bari ngomekeun simbut nyai teu kudu bingung hegeura nyokot keresek asupkeun kana keresek lamun beres alungkeun ka kebon batu budak ieu dikawali zaman 80 tahun itu mah sekmat alabatan di Israel ti kulon ka wetan bulewer ti wetan ka kulon bulewer eta sekmat erek kacai isuk-isuk barang ngalieu ka kanan la ilaha illallah asa wauh keresek horeng teh sekmat nyangsang Pak Bu anak-anak kita hidup bukan di zaman kita hidup sehingga tantangan yang mereka hadapi berbeda dengan tantangan yang kita hadapi sok Pak zaman orang aralit naon gogodan paling misbar gerimis bubar naon deui Pak batuk minum keramik naon tantangan anak zaman urang keur laleutik tantangan teh beda jeung budak ayeuna mah masya Allah beh dieu saeutik muncul TV gogodan matak lamun anak hese ngaji anak hese diajar lalajo we TV pareuman we TV nah atuh geus kabeh teu bisa lalajo ayeuna mah muncul HP rek kumaha mareumanana leres teu zaman ayeuna sok rek sare ngorek hudang sare ngorek rek sakola ngorek balik sakola ngorek rek dahar ngorek beres dahar ngorek rek ka WC mawa aya ngaheujeun ngorek aya leres teu Bu makanya benar kata nasi daria anakku ini sedikit aing haram jadah pan eta nasi daria mah eta mah kekinian laguna anakku dunia yang akan kau hadapi tak sama bantuan sok arek moal bareng sok mending nurutan mending setruk mending nurutan hayu tak sama dengan yang pernah ku hadapi makin liku-liku cari anjay berbeda dengan zaman kita sekarang Pak dina tuangeun we Pak dina tuangeun baheula mah urang hayang barang tuang beda jeung zaman ayeuna betul katuangan urang mah kreutik naon paling suhur kulub ganyong suweg tales hui kulub dangdeur nyaho teteh dangdeur sampe kulub sampe apa di Banten mah dangdeur coba budak kiwari jajanana beda jeung budak urang jeung urang baheula budak urang mah rek jajan naon paling ge baheula es bonbon
es bonbon hayang rada aneh saeutik naon Gatot terang Bapak Gatot nu naon tina naon nyeuna di kumaha nyeuna di kita sampe mah di naon di cacad tuluy di poe di ibun di mana mak di hateupnya di poe di ibun beki lila beki Gatot mah beki hideung beki cakial laras kitu nya istimewana Gatot mah beki hideung beki cakial matak eta teh boga salah kihid berarti salah kita teh mah caki. Alhamdulillah mertinya salah kita teh manaon cakial. Matak lamun eta nu diimah salah kita teh geus cakial. Coba poe di hateup saminggu bete. Oh sugan mah cakial deui. Oh cakial henteu modar nya conya. Maka inilah tantangan kita. Yuk urang jaga anak-anak kita jangan sampai mereka jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Karena kewajiban kita Pak, sekurang-kurangnya kewajiban kita selaku orang tua kata Rasul, adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara, 3 tingkah. Pertama, yuk didik anak-anak kita agar mereka cinta kepada Rasul. Kalau anak kita tidak memiliki rasa mahabbah dan cinta kepada Rasul, jangan salahkan anakmu kalau kemudian anakmu membentak dirimu, kemudian anakmu melotot kepadamu. Aya anak melotot ka kolot, aya anak nyentak ka kolot. Itu karena dalam hati mereka tidak ada mahabbah kepada Rasulullah. Dalam ayat mah pasekmat moal panieun semua tindak tanduk dan perilaku orang yang mencintai Rasulullah, dia akan selalu mengikuti jejak akhlak Rasulullah. Makanya Bu, makanya Pak, jangan salahkan anak-anak kita kalau kemudian mereka membentak kita, tidak menghargai kita. Itu karena dalam hati mereka gersang, tidak ada mahabbah, tidak ada Rasulullah. Yuk, tugas kita adalah membentuk karakter mereka agar memiliki akhlakul karim. Siap, siap. Ridho Bapak boga anak menang hese capek, Pak. Pak. Ridho Bapak boga anak menang hese capek, ngebiayaan tiba-tiba jadi musuh Bapak, ridho? Sementara anak dalam Quran digambarkan terdapat 4 golongan. Sabaraha Pak? Dina Quran anak dienas bakal jadi opat naon? Hiji ara aya nu jadi qurrata ayun, 2 aya anak nu jadi aduwun, 3 aya anak nu jadi fitnatun, 4 aya anak nu jadi zinatun. Hiji 2 3 4 hiji anak nu jadi qurrata ayun, nu mana dia selalu menyenangkan bila dipandang, hadirnya menjadi penghangat, hilangnya menjadi perindu. Bu, ibu aya jelema gelis ku gelisna, kasep ku kasepna, tapi pika sabeleun aya hapanonna alus habewirna irungna alus sagala, tapi hanjakal omongana henteu alus sanes kitu anjay. Kenapa mereka seperti itu? Karena dalam hatinya gersang, tidak memiliki mahabbah kepada Rasul, tidak memiliki mahabbah kepada Rasulullah. Andai kata ibu memiliki anak yang memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah, jangankan kepadamu, kepada orang lain dia tidak berani menyakiti. Jika anak kita memiliki mahabbah kepada Rasulullah, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun dia tidak mau menyakiti. Tapi lamun anak urang Pak, eueuh mahabbah ka Kanjeng Rasul, teu aya Kanjeng Nabi dina hatena, boro-boro ka batur, ka indungna ge bakal aya nu kitu. Boro-boro ka batur, ka kolotna ge bakal ngalunjak. Aya Bo, aya zaman ayeuna kolot gering ku anak, aya zaman ayeuna kolot stres ku anak, aya zaman ayeuna ye
kolot nepi ka gegeringan beak pakaya ku anak aya, korban judol aya. Itu karena tidak ada mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi urang kawali hayu urang jaga para putra putri urang, hayu jaga ulah dugi murang kali urang anak-anak urang jauh ti Rasulullah, anak-anak urang jauh ti Allah, sabab urang teu ngadidik. Atuh boga ceuli mah nyawer ti tadi ge. Aya saya kemat budeg. Pak, bapak, lamun bapak boga anak teu diwawuhkeun ka Kanjeng Nabi, teu diwawuhkeun ka ahlul baitna Kanjeng Nabi, komo nu terakhir teu diwawuhkeun kana Quran, teu dipagahan ku bapak kana Al-Quran, maka ingat kata Rasul pernah bersabda, man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Quran illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Barang siapa yang memiliki anak tapi tidak diberikan pemahaman tentang Al-Quran, tidak diberikan pengajaran tentang pemahaman Al-Quran, maka kecuali setiap dosa yang dilakukan oleh anak akan ditanggung oleh bapaknya. Sakede saha jalma anu ngabogaan anak tapi teu dipagahan Al-Quran, anak urang teu paham kana Qur, maka setiap dosa nu dilakukan ku anak bakal ditanggung ku bapana. Nepi ka anak bapa teu sol, nepi ka anak bapa teu wawuh jeung Qur, boro-boro naon ngamalkeun macana ge teu bis, boro-boro anakna ieu bapana ge sarua teu bis. Yo nu ngarumasa teu bisa maca Quran datang ka Anhar teangan santri pangwurukeun kula, pangwurukeun kuring sieun bisi isukan urang teh kaasup jalma nu rugi. Pak siap kembali kepada Al-Quran? Siap kembali kepada Al-Quran, Bu? Ayo cenah siap, ayo kita bersatu, ayo dan seirama, ayo kembali padanya, kembalikan anak kita kepada Quran dan hadis, kembalikan anak kita kepada Quran dan hadis. Ayo kita bersatu, ayo dan seirama, ayo jaga anak kita. Nah, di kapan gitu gayana Roma Irama mah, Pak, lamun nepi ka anak bapak termasuk karena golongan anu tilu golongan, maka nungguin ya. Lamun nepi ka anak bapak kaasup kana nu tilu golongan, maka bukti anak-anak urang teh bakal jadi minuhan neraka. Na'udzubillah. Bu, dangukeun. Dina Quran disebutkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Lamun anak-anak urang kaasup boga hate tapi teu dipake memahami Al-Qur'an, boga mata tapi teu ditingali kana ayat-ayat Allah, boga ceuli tapi teu dipake ngupingkeun kana nasihat-nasihat agama, maka otomatis anak-anak urang teh kaasup jalma nu paeh hatena, qalbun mayit. Naon cenah Bu? Lamun jalma hatena paeh leuwih cilaka tibatan maot jasadna, Pak.
Pak tingali jalma pae hatena ulah komo jauh ke masjid deket ke masjid ge embungeun datang ke masjid betul ulah komo jauh ke masjid eta imah deket ge kilang kitu deket ke masjid teu hayangeun aya nu kitu bedil atuh nyesak-nyesak alam dunia ngarusak bebinihan mending dibedil naon sebabna pae hatena lamun jalma pae hatena bedana bangke leulem naon cenah Bu lamun aya bangke leuleumpagan berarti eta teh jur atuh mun aya bangke leuleumpagan berarti juri bui masalah kita teh nu teu salat nang ning ning nang nang ning ning nang cek teteh tadi lamun aya bangke leuleumpagan berarti juri masalah kita teh nu teu salat berarti salah kita teh berarti unggal penting teteh sare jeung teteh boga anak-anak teteh oge pamajikan teh gara-gara pae hatena nepi ka salat oge ditinggal dangukeun bejakeun ka anak Pak bejain bejain listen to me what I talking about today we are together hayu dia ngadu keder jeung aing ngarti emak ih kudu ngarti emak zaman kiwari atuh emak balik-balik ti anhar apal-apal dog atuh ih emak mah balik anhar neuleuh anjing anjing dog anjing leuleumpagan lala dog anjing diuk nagog anjing cicing ngajad salah kitu usaha baled ma Pak lamun jalma pae hatena moal ngarasahan deui moal ngarasahan jaka lamun niakeun salat maaf kita butuh salat bukan salat yang butuh kita saya harus katakan tanah tanpa pohon dia tetap tanah air tanpa ikan dia tetap air Tuhan tanpa manusia dia tetap Tuhan pohon tanpa tanah dia tidak berarti apa-apa ikan tanpa air dia tidak berarti apa dan manusia tanpa Tuhan dia akan kehilangan makna hidupnya jika kita menjauh dari Allah dengan meninggalkan salat maka itu berarti kita kehilangan makna hidup kata Allah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri innani anallah sesungguhnya aku ini adalah Allah la ilaha illa ana dari pangeran kecuali aing cek Allah fa'budni kudu ibadah anjeun kabehan ka kami wa aqimis salata lidzikri tegakkan salat untuk mengingatku barang siapa salat itu berarti dia mengingat Allah bo tong wani-wani ninggalkeun salat sebab lamun jalma ninggalkeun salat bakal dibere 15 bencana naon cenah ce jalma ninggalkeun salat bakal dibere 15 ingat genep keur hirup tilu keur sakarat tilu engke di jero kubur tilu engke keur hisaban sakieu deui genep keur genep gitu hitung genep keur hirup tilu keur sakarat sabaraha tilu engke di jero kubur tilu di poe hisab 15 bejakeun ulah genep keur hirup hiji dicabut barokah umur lamun jalma dicabut barokah umur kolot umurna tapi kalakuanna kaos budak ai tahlil beuki ai berjamaah henteu aya nu kitu nu aya nu kitu bedil diondang mah ku tetangga datang da kudu galib cenah ari diondang ku muadzin eueuh teu datang aya nu kitu aya cekek dicabut barokah nu kadua cabut barokah rizki lain cara moal duit salaki ka imah ceu ngan leungit barokah ih eta salaki cenah yang apakah ting ladang naon motor cicilan mobil gadean keur melaan
anak pamajikan berang kapanasan puting kanan nepikeun ka awak pinuh hapuran hirup adaru sing diudah gelising nepi ka gering laja-laja ubaran laja-laja laja-laja ho maker naon marud laja jeung naon ubar hapur bapak sia dicampur jeung minyak tanah kiai dibalur ka awak-awak barang anakna datang ka mana ka ibahna asup ka kamar indungna kaget suka teh babinsa horeng bapana hapur besi itu penuh hapur besi mah digaro ngebul karunya ka salaki karunya henteu karunya ka salaki henteu karunya henteu dulu geura salaki teh kadang-kadang eta keur dagang keur indit neangan apakah kapanasan dicarekan batur diancam peuting-peuting ngagugulung ban kamari kami ningali lalaki di jalan tol keur ngagugulung ban karunya henteu komo datang mangsa bagian babayar lieur teu ih nu leutik kudu bayaran nu sakuliah kudu bayaran encan bang emok heuy rek teu lieur kumaha coba matak lalaki nu nanggung beban komo boga cicileun lieur na kami nabin musik cang nungguin ya. Setiap manusia yang punya cicilan liur unggal bulan kermayar setoran anak tukang jajan indungna beki jangdan salakina edan lelempangan di jalan nginjem kami toha sarua teboga tungtungna maling domba tatangga karunya henteu ayeuna keur di Cisarua bari henteu make calana bari mulung cangkang aqua nu mantap ulah loba gaya ulah loba gara-gara hirup loba hirup loba gaya ari gaya nama gaya elit ari ekonomi sulit aya nu kitu ari status WA liburan be liburan aya hutang tara dibay aya nu kitu aing ngepaingan warung tetangga aing mah tereh bangkrut nya Pak Kiai dari lagu teu boga duit min cek min aya kunaon sih mama aing ngaran mimin lalintupnya min coba nginjem heula nyelang heula 2 beas 2 kilo we eta unggal ka warung kitu bae lah endog saparapat tarigu saparapat minyak setengah royko masako hijikeun katuncar bang boros bang putih jeung marica hijikeun sabarahaeun 50.000 catet hijikeun nu kamari eta teu boga duit mah nginjem ka warung tetangga giliran gebleg duit indit ka Alfa aya nu kitu bedil teu siling hirup model kitu eta nu kitu leungit barokah rizki makana teh ai barokah mah tidak menambah jumlah hanya dia menambah rasa naon Bu barokah itu walaupun tidak menambah jumlah tapi menambah rasa karasa nikmatna karasa hancana mudah-mudahan urang mah teu dicabut amin sepanjang teu ninggalkeun salat matak emot keneh nu kahiji naon tadi nang ning nang nang ning nang ninggalkeun salat dicabut barokah nu kadua dicabut barokah nu katilu dicabut cahaya tina wajahna Pak
Jangan salahkan istrimu kalau sampai bapak tidak dianggap. Kenapa istrimu tidak mendengarkan nasihatmu? Itu karena mereka tidak melihat wajahmu. Anak diomongan ku kolotna teu ngadenge kunaon? Sebab anak ningali rarai bapak tidak ada kewibawaan. Eueuh kehormatan kemuliaan teh kunaon? Diruksak ku bapak. Mana? Ninggalkeun salat. Tuh bapak mah ulah komo kajal mah ku hayam dibintih. Naon sebabna? Sebab beungeut bapak ku hayam katapo jiga care. Teu kudu kasinggung Pak Sekmat. Jadi bedil ku aing. Kade. Ieu urang kabehan wani indakeun salat dicabut cahaya tina rarayna. Ku kumis baplang bap panira. Aiku hayam dibinti. Mana orang eta bapak kaduna jiga care. Gara-gara ninggalkeun. Yo jangan pernah tinggalkan salat. Hoyong barokah hirup. Hoyong rumah tangga barokah. Jangan tinggalkan Bagaimana kita akan bahagia kalau salat saja tidak? Ingat, bukan masalahmu yang berat tapi salatmu yang telat. Allah telah berikan semuanya tapi sujudmu masih semaunya. Allah taburkan nikmat beribu-ribu tapi sujudmu masih terburu-buru. Komo eta bikang aing mah unggarek init-initan salat heula pasti we kucah kacir salatna. Sok gerama hendak kumaha? Sok teteh. Sok arek init-initan teteh salat heula kakarek menang sarakaat. Tin hayu tin. Ya ojek geus aya tin. Keur salat makaning. Keur salat di gerowan, da kaganggu pasti konsentrasi. Ablah. Dolin, tin hayu ojek aya. Rek bareng moal ondangan. Sebenarnya. Ari dituluykeun. Kumaha? Teu dituluykeun. Kumaha? Tungtungna neangan bacaan nu naon? Bacaan nu pondok. Bismillah. Abud Allah subla sami Allah subla pir Allah subla Allah dalin ahad Allah kakarak menang 2 rakaat geus klakson deui tah motor tidit erek ruku Allah budak 3 4 oi Bo, Bo, hoyong ketenangan hirup, asli. Sebanyak apapun kau mengumpulkan harta, harta tidak menjamin ketenangan hidup. Tapi Allah berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih, raihlah ketenangan hidup dengan jalan takwa kepada Allah. Niscaya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, kama qala Syahrukan. Wa kajol. Jedeka toye jana sanam प्यारे होता है दीवाना सनम तू daya ke paham diri bakal tentrem tur ayem tujuan kabeh hayang senang.
enak suarana. Bu, tenang, hoyong senang. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban bantuan. La 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 la. Arek moal. Mere beja kabaraya tong lali jati diri. Tuh pan endah ai edan kabeh mah urang. Atuh heuh menyaing doang edan sorangan. Ih. Bo, lamun urang geus nyumponan sakabeh kewajiban, kade ulah poho kana jati diri. Mana jati diri urang? Jati diri urang mah hamba. Saluhur-luhurna pangkat, pasekmat. Saloba-lobana harta, saloba-lobana ilmu, itu tidak mengubah derajat kita sebagai hamba. Anu kudu kumaula kasaha? Ka Allah Subhanahu, dalam kondisi apapun, dalam keadaan seperti apapun, dimanapun, jangan tinggalkan nu kaopat sabaraha kaopat hiji dicabut barokah umur, dua barokah rizki, tilu cahaya tina wajah dicabut cahaya tina wajah. Nu kaopat doamu tertolak. Naon Pak? Doa ibu ditolak kunaon? Sebab ai salat cek bahasa teh doa. Matak lamun jalma ninggalkeun salat berarti ninggalkeun ngadoa. Setiap jalma salat eta keur ngadoa. Teu setiap nu ngadoa eta naon? Sakali deui, setiap jalma salat eta teu setiap nu ngadoa eta ngartos henteu ibu. Bisi teu ngarti keneh. Kullu sukroin kacangun. Cicing heula ngajedog heula. Kullu sukroin kacangun. Ai saban-saban sukro eta make kacang. Make walaisa kulu kacangin sukroan. Jeung henteu ai saban-saban kacang nyengcelek dina sukro. Benar? Rampeyek oge aya kacangan lain sukro. Martabak oge make kacang lain sukro. Ibu oge aya kacangan lain naon daek ibu disarokeun jeung sukro. Ih teu hayang cek ibu. Hei Bu, kami ini laki-laki siang dan malam banting tulang dibanting-bantingkeun. Melaan saha coba? Kacang. Nyapanya? Posek mah tingali. Bo, ai gegabah. Matak lamun lalaki balik ka imah teu boga kacang. Kabebelen. Tapi lamun lalaki loba ting dahar kacang, mencret. Nyamunya awas hati-hati. Matak ulah ninggalkeun salat pepeje. Bisi dicabut barokah doa urang ditolak teu ditarima. Nu kalima amal soleh urang ditolak. Naon cenah Bu? Amal soleh urang rek ditarima kumaha amal urang Bu? Sementara amal nu pangheulana dihisab dihitung adalah amalan baik, salatnya dihitung baik amal yang lainnya. Buruk salatnya maka dihitung buruk amal yang lainnya. Paham? Nu kagenep moal termasuk jalma nu didoakeun ku jalma soleh. Sakali deui, lamun ibu ninggalkeun salat maka teu kaasup jalma nu didoakeun ku jalma teu kaasup jalma nu didoakeun ku jalma soleh. Nu tahajud namah barudak di pondok. Kumaha cek barudak? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Pak cek santri Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Bapak nama molor. Ditempo salakina, ditempo indungna, ditempo anakna, maklum budak keneh ditempo mitoha sarua ngerek ngan maklum mitoha geus eueuh heuntuan apem. Tapi satungtung urang teu ninggalkeun salat sanajan molor kadoakeun ku jalma anu Bu, setiap waktu
di seluruh belahan dunia ada orang-orang soleh yang mendoakan kita. Kalau kita meninggalkan sholat, kita tidak termasuk orang yang didoakan. Makanya rugi itu, rugilah. Matak ulah wani-wani niakeun sol. Pak, dengein. Lamun saurang di imah teu salat, leungit barokah, Pak. Bapak salat, ibu salat, anak teu salat, leungit barokah. Bapak salat, anak salat, teteh teu salat. Ih, masalah ke balik teu nyaho. Salah ke balik teu nyaho. Boro-boro nyaho salah ke salat. Salat ge henteu encan. Tos maghrib eta 6:30 teteh nu nempo TV. Kunaon jam 8 TV nempo teteh. Kot ditoker ku salaki, ye hudang, ye aing balik. Kaget meureun ditoker sokor ku salaki. Geus balik. Jam sabaraha aya geus? Aya nu kitu. Bedil. Ya lamun salaki balik kudu nyaho wanci. Kudu nyaho wanci. Lamun salaki balik asar jam 2:30 teteh kudu geus mandi. Bila perlu ibak ku Cihaneut meh morolok tadaki kabeh. Jangan lupa pakai minyak wangi untuk menyenangkan suami. Beres mandi teh. Bisi modal. Terakhir. Kapan ieu biang kerokna ieu? Ih, tinyahuan. Loba lalaki parasea gara-gara iya. Loba pengusaha bangkrut gara-gara loba pejabat rungkan. Santri ge loba nu kaganggu ngajina. Bu. Wah. Naudzubillah. Makanya jangan berani-berani tinggalkan salat. Beres tak genep keur hirup, tilu keur sakarat, keur saha nu moal maut. Saha nu boro-boro pantar urang. Presiden, lembaga tertinggi negara, waktu paeh mah paeh den. Betul? Gubernur, waktu paeh mah paeh nur. Betul? Bupati, waktu paeh mah paeh ti. Sekmat, waktu paeh mah si itu Pak tuh, paeh ka bapak tuh. Tuh, nu teu menang BLT meureun si itu. Meni kos nu keuheuleun paeh cenah tuh. Abi mah nyebut sekmat wungkul. Kiai ngomong siapa gerak. Ngomong siapa Kiai paeh gila aing mah. Maot. Hese kiai mah dengan gantina. Betul. Lurah hirup keneh loba nu hayang gantina. Betul? Bupati hirup keneh geus loba nu hayang ngaganti. Tapi kiai pernah tuh Bapak nu baliho calon kiai 2024. Aya eueuh Pak? Aya eueuh. Anu wong nu mah santen teu kabeh jadi kiai ge. Betul? Nu mah santen teu kabeh jadi kiai. Hatuhan tah. Komo santri nu padu wae mah barang hakan. Atuh teu mikirkeun nu kiai, teu mikirkeun nu saha. Ai prinsip santri mah kabeh di mana-mana karena sih kami nya. Santri mah kitu, barang kiai atau barang santri. Barang santri, barang hakan. Itu. Pak, Bu, jangan meninggalkan karena ingat setiap kita akan mati. Betul? Jangan sampai datang satu perkara yang memutuskan nikmat dunia.
dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat. Eta sakarat cihuy cenah. Haram jadah tas eta. Ih aing. Eta mah urang kawali gitunya. Eta mah bikang urang kawali kararitu. Ih aing untung teu kawin ka urang kawali. Yon dengein. Aya esih aya. Mimin aya. Si Yoyon aya Yoyon. Ah. Si Mae sagara aya. Mae Munah atau Mae maneh. Dicabut ku malaikat urang teh sakarat nyawa nganget gemapai urat tempo kudu pindah nyamperkeun ke alam baraja ngajedok sok poho geura geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ke alam kubur pasek mata anu herang mencrang harek naon anu dibawa imah boga sawah gak menang ngumpul-ngumpul teh mela nafsu pasea menang tisruk-sruk tidung-udung anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler di tengah imah ngagoler diriung ditarung gua diriung ditarung gua nama magolang sing anu herang mencrang juga batu baterai ABC keur hirup mah urang di ajeng-ajeng di mangan-mangan keur hirup mah urang di mulia geus maot mah saking teu butuh peuting-peuting ge dikuburkeun betul yuk geura areling memeh datang mah memeh maot jalma nu ninggalkeun salat mah Allah bakal ngahinakeun hiji bakal dibere lapar teu manggih tungtung dua manggih haus teu manggih tungtung andai kata cai nu aya di dunia dikocorkeun kana bahamna lain cager kalah kaduruk ti korok teh lantaran wani ninggalkeun salat nu katilu maut bi ghairi iman mautna teu mawa tilu beres keur sakarat tilu di jero kubur begitu mayit diasupkeun kana kuburan kana rong anu ngan ukur mahi saawakeun diganjal ku gegelu rap ku padung diurugan ku taneuh beureum ditaringgalkeun eta mayit ukur sorangan liuk beheung ragap taya eueuh nu maturan rek saha nu bela maka di dinya Allah ngutus ka malaikat cek Allah malaikat teu kudu ditanya jalma nu ninggalkeun salat mah kumaha poekan kuburanana sempitkeun kuburanana teror nepi ka poe kiamah sing sieunan itu akibat jalma ninggalkeun bejakeun ka anak bejakeun ka minantu bejakeun ka RT cek RT aing salah naon emut begitu awak bapa diasupkeun kana rong kana kuburan maka cek Allah pareuman cahaya kuburna poek sempitkeun pakuburanana sempit matak ulah aneh lamun bapa ngeduk ka kubur bakal patoleksak tulang belulang itu karena mereka dihimpit bumi itu karena mereka terkoyak oleh tanah sehingga kuburanana disempitkeun itu adalah akibat orang-orang yang meninggalkan salat walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engkau meninggalkan salat tapi hidupmu baik-baik saja engkau sering meninggalkan salat tapi usahamu baik-baik saja sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun mungkin engkau secara perlahan sedang ditarik ke dalam jurang kehancuran tetapi engkau tidak sadar dan engkau tidak merasa seolah-olah hidupmu penuh dengan nikmat seolah-olah hidupmu penuh dengan anugerah padahal itu adalah ranjau dari Allah akibat meninggalkan
Salat. Salat. Masinikeun wae beungeut. Nyaah kana kosmetik, dangdan diheulakeun, wudu henteu. Mak. Ulah masih dangdan, salat. Iya Pak Kiai, loba bikang urusaneun ieu. Nya. Ai beungeut Korea, ai cokor Afrika. Oh. Oh, ai beungeut glowing, ai punduk hawuk. Aya nu kitu aya. Anu kitu tah. Makaden, naudzubillah. Rek euceun dipoekan kuburanana. Rek disempitkeun kuburanana. Terakhir, cek Allah, teror kuburanana nepi ka poe kiamah. Tong eureun teror sing-sieuna nepi ka poe kiamah. Bapak bayangkeun. Ulah di kuburan, di imah urang, tatangga boga, dulur boga, kari-kari urang unggal poe unggal puting aya nu neror ka imah. Betah moal cicing di imah, Pak. Betah moal. Komo di kuburan urang yang saya sorangan. Engkau terasing seolah-olah engkau tidak memiliki apapun. Ingat, apapun engkau hidup di dunia, pada akhirnya akan melupakan kita. Ketika saatnya tiba kita mati, kita diantarkan ke satu orang saja, maka orang yang mengantarkan kita akan terbagi-bagi. Orang yang kenal denganmu, mereka akan ikut mengantarkan jenazahmu. Walaupun kuburmu belum selesai, mereka pulang terlebih dahulu, meninggalkanmu dan melupakanmu. Mereka hidup normal sesuai seperti biasanya. Nu kadua, aya sobat babaturan akang, cerik, sedih, sapoe, 2 poe bakal sedih, 3 poe mereka akan normal hidup seperti sedia kala. Nu katilu, dulur anjeun mungkin mereka akan bersedih. Saminggu mah pasek mat kaleungitan eta ku urang. Lewati saminggu mereka akan hidup normal seperti sedia kala. Ada atau tanpa dirimu, mereka akan tetap melanjutkan hidupnya. Dan engkau hanya akan menjadi kenang-kenangan dalam hidup mereka. Tergantung apa yang kau tinggalkan dalam hidup ini. Jika itu bermanfaat, engkau akan selalu dikenang. Dan jika itu buruk, engkau hanya akan menjadi pengalaman pahit untuk mereka. Na'udzu. Dan terakhir, anakmu, keluargamu, mereka akan bersedih. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, mereka akan bersedih. Lewat setengah tahun, mereka akan hidup berjalan normal seperti biasa. Maka tinggalkanlah sesuatu yang bernilai, berharga. Terutama anak dan istri kita, Pak. Anak dan suami kita, Bu. Jangan sampai mereka jauh lalai dari Allah Subhanahu. Ibu cangkel, kesel, nundutan, sing siremen, buat boga rasaan meureun. Aing ge cangkul di dieu. Ih, aing. Beres ta tilu di jero kubur, terakhir di poe hisab keur jalma nu niageun salat, maka cek Allah hisabanana bakal lila diantep ku Allah. Bayangkan, sementara nasib urang di tangan Allah, nunang tukeun salamat henteuna Allah, tapi urang teu daekeun dipanggil-panggil ku Allah. Cilaka tah henteu? Cilaka. Sementara urang kaayaan balangsak nalangsa, naudzubillahi min dzalik. Nu kadua, Allah ngahinakeun mere catatan amalna kuleungeun ngaon bakal ditarima kuleungeun kenca. Sehingga lamun buku catatan amal katarima kuleungeun kenca, geus pasti eta ahlun nar, ahli neraka. Naudzu. Nut katilu cek Allah seret bawa ka neraka, hinakeun. Kumaha carana? Diseret sukuna, beungeutna nu kahandap. Kitu cara Allah ngahinakeun jalma nu niageun salat. Mangga bejakeun ka baraya, bejakeun ka anak, ulah wani-wani niageun salat. Karena salat adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sepuh sadayana. Terakhir, akhlak urangnya, selain urang akhlak urang kudu sae ka Allah, oge kudu sae ka kepada kaula. Di antara kita tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki hutang kepada orang tua. Maka saya hanya sekedar mengingatkan, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan pernah abaikan mereka, karena mereka banyak menderita hanya karena menjamin kebahagiaan kita.
Mereka tidak ragu untuk menukarkan hartanya untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Kolot ngabiayan anak teu sieun miskin, tapi anak ngabiayan kolot sieun masakan. Kolot ngurus anak 5 genep kabeh kaurus, tapi anak ngurus kolot hiji teuing kaurus teuing henteu. Mari kita sama-sama jaga orang tua kita. Kalau mereka sudah tiada, jaga mereka dengan doamu, dengan amal solehmu. Jangan sampai engkau merasa rindu kepada ibumu, rindu kepada orang tuamu, tapi sayang mereka telah pergi terlebih dahulu dan tertimbun tanah merah. Hanyalah rasa rindu yang mengikis hati kita, rindu yang menyiksa jiwa kita. Maka kemudian kita merasa berdosa. Bo, walaupun ini hanyalah syair, tapi mudah-mudahan mampu memberikan nasihat kepada hati kita semua. Amin. Kama qala endis al husna, rindu ibu. Ibu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ibu kita, amin. Dan Allah mengampuni dosa guru-guru kita, dan kita semua bisa berkumpul dengan orang tua dan guru-guru kita, amin ya robbal. Kartos ibu hanya nggak saya keharti imah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.